Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u ari ieu eta bab nu kaopat fi fadilatis sholati dina martelakeun kautamaan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngucap saha Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma sholla anu maca sholawat man alayya ka kami wahidatan kalawan sakali sholla tah masihan rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu man asron kalawan 10 rahmat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma sholla nu maca sholawat man alayya ka kami alfa marratin kana 1000 balikan lam yamut tah moal maot man hatta yubsaro sahingga dibubungah saha lahu itu man bil jannati ku sawarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma sholla nu maca sholawat man alayya ka kami sholatan kalawan maca sholawat wahidatan anu sahiji sholla tah masihan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka itu man biha ku itu sholatan wahidatan asron kalawan 10 rahmat. Waman jeung saha jalma sholla anu maca sholawat man alayya ka kami asron kalawan 10 sholla tah masihan rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu man biha ku itu sholla alayya asron mi'atan kalawan 100 rahmat. Waman jeung saha jalma sholla anu maca sholawat man alayya ka kami mi'atan kana 100 sholla maka masihan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka itu man biha ku itu man sholla alayya mi'atan alpan kana 1000 rahmat. Waman jeung saha jalma sholla anu maca sholawat man alayya ka kami alpan kana 1000 lam tamassu tah moal keuna hu ka itu man naon annaru seuneu naraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqad akhto'a man saha jalma nasia anu poho man as-sholata kana maca sholawat alayya ka kami faqad akhto'a maka nyata nyalahan itu man thoriqal jannati kana jalan sawarga na itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi saestuna ari pangdeukeutna jalma-jalma bi ka kami yaumal kiamati di poe kiamah aksaruhum eta anu loba itu man alayya ka kuring sholatan kana maca sholawatna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatukum ari maca sholawatna araranjeun alayya ka kami mahaqotun eta jadi panglebur dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma sholla nu maca sholawat man alayya ka kami fi kulli jum'atin dina saban-saban poe Jumat arba'ina marratan kana 40 balikan maha
tah ngalebur saha Allahu Gusti Allah dunubahu kana dosana itu man kullaha tegasna sakabehna itu dunub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain henteu aya ti hiji doa illa bainahu kajaba eta tetep antarana itu doa wa bainas samai jeung antarana itu langit hijabun ari aya hahalang hatta yusolli saingga maca sholawat eman alayya ka kami paida sholla maka di mana-mana maca sholawat eman alayya ka kami in haroko tah kadobrak naon dalikal hijabu itu hahalang warupi'a jeung diangkat naon ad-du'a'u doana eman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma sholla anu maca sholawat eman alayya ka kami pi yaumin dina sapoe mi'ata marrotin kana 100 balikan kodo tah nyumponan saha Allahu Gusti Allah lahu ka itu eman mi'ata hajatin kana 1000 pangabutuhna sab'ina tegasna 70 minha tina itu hajat li akhiratihi eta pikeun akhiratna itu eman wasalasina jeung tegasna 30 minha tina itu hajat li dunyahu eta pikeun di dunyana itu eman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma sholla anu maca sholawat eman alayya ka kami sholatan kalawan maca sholawat wahidatan anu sahiji sholla tah masihan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka itu eman wa malaikatuhu jeung pirang-pirang malaikatna Allah isrina sholat tamasihan rahmat salah Gusti Allah alaihi jeung malaikatna Gusti Allah isrina marrotan kalawan 20 balikan walam yamut jeung moal maot itu eman hatta yubsaro sahingga dibubungah itu eman bil jannati ku sawarga wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.